Seorang ulama karismatik lahirna di Kampung Tanara, Kabupaten Serang, Banten, anu dijenengan ku Syekh Nawawi Al-Bantani. Di antawis pirang-pirang karomahna eta Syekh Nawawi Al-Bantani seueur mana di antawisna Syekh Nawawi tiasa ngadongkapkeun kana hujan di kota Mekah. Singkat caritana, sapada waktos harita kota Mekah sareng sabundeurna eta kota Mekah nuju keur kaayaan alandaan musim kemarau anu panjang. Maka diondanglah ku seorang raja ngadongkapkeun seorang ulama besar nu jenenganna Syekh Nawawi Al-Bantani piwarang nyuhunkeun ka Allah ngadua. Maka ngadoalah Syekh Nawawi Al-Bantani di payuneun Ka'bah kalayan ngangge bahasa Sunda. Tidinya lah tepung silami karomahna Syekh Nawawi Al-Bantani kalawan syariat ngadoa tepung silami kota Mekah dilanda hujan.